Bu, naon sababna Al-Quran surat ke-17 ayat ke-1 dimimitian ku lapan subhana, Al-Baqarah dimimitian ku alif lam mim, anu sajian dimimitian ku alif lam sod, Yasin makomo Yasin. Nah, Al-Quran surat ke-17 dimimitian ku subhana, urang bongkar aya naon dina lapan subhana. Subhana teh boga makna maha suci Gusti Allah. Nah teu era lamun bibir nyebut subhana tapi kotor hate dipiara, atuh lamun kitu kadongdong ngaranna. Kadongdong ge alus luarna tapi jerona remet. Tuh tempo kalayar beurit eceuk beureum pikabetaeun kerebes di dahar ternyata racun, matak nu ngaran hirup entong kamu plase mendingan beungeut ku sawung. Tampilkeun apa adanya, urang kitu ya kitu, urang kieu ya kieu, teu kudu niron palsu kahirupan batur. Subhana maha suci Allah. Naon maksudna kudu bersih hate, sabab Allah deuk mere pengacara nu moal kahontal ku akal, nu moal kaberi ku pangarti, ngaranna Isra jeung Mi'raj. Bener? Nah maka jeung teu kaharti bab Isra Mi'raj, matak ditarima na bab Isra Mi'raj lain ku akal, lain ku logika, tapi tarima ku hate. Lamun bapak narima ku akal, kuring datang ka dieu, bapak bakal geuleuh, bapak bakal rujit, bapak bakal keheul, nah sirik, nah henteu aing nu dihareup. Akal. Tapi nalika bapak nalima ku hate, bakal bersahabat, bakal duduluran, mau kuring aya kagorengan bakal dibunian ku bapak, lamun bapak aya kagorengan bakal dibunian ku kuring. Apan ceuk Allah kudu bisa silitutupan karena aib masing-masing. Well ya. Tuh, mata kelapan subhana teh berat, lain ngasakadar ngeunah dicaritakeun subhanallah, subhanallah, tapi naha batur nyeun salah diomongkeun. Subhanallah, subhanallah, tapi nah batur kedul diomongkeun, sabenerna nu daek ke cantang tuh Pak. Matak lamun bapak daek ka masjid entong ngupat jelema nu kedul, nah nyeun masjid teu dibangun ku nu daek wungkul, nu ngelut ge milu ngentengan Pak. Tah ieu teh ceramah teh ngeunah ku nu ngelut teh. Beuki wae didukung. Tuh asli tapi subhana maha suci Gusti Allah. Sok kobet awak bapak, sok kobet awak ibu, kokotor hirup teh loba, nah hate teh sirik, pidik, jahil kania, istren, panastren, dudupak, rulumpak, teu kaupan, cegukan, punungan, teu kaur batur maju, pedang hal, teu kaur batur aya milik, nyeri, nah naonan maknya subhanallah kitu bro. Lamun bener ibu boga subhana, batur atoh milu atoh, batur bunga milu bunga, sabab subhana aya rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur susah urang, artina subhana mawa kana kahirupan supaya silih rasakeun kana kanyeri jeung kasusah batur. Allah deuk mere pengajaran Isra Mi'raj, teu kaharti ku akal, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, kunaon ku Allah beti pilih masjid. Sabab masjid tempatna hirup, tempatna kahirupan, tempatna subur, tempatna nyuburkeun. Matak sagala rupa pemerintahan baheula di masjid tempatna, nulungan batur di masjid tempatna, subur rakyat di luar di masjid tempatna. Poe ayeuna masjid geus hilang fungsina, hanya sebatas dipakai salat, hanya sebatas pakai ngareneng, tapi teu nepi ngareneng jeung hate-hatena. Ngareneng awakna, teu ngareneng hatena, bubar ti masjid, ngomongkeun salat batur. Tadi macam orang sholat yang utek-utekan berarti sepanjang sholat si eta nempo si itu. Padahal awak ngareneng kudu bareng jeung ngareneng jeung hatena. Ayeuna bapak anggap jeung kuring keur ngareneng, ibu ngareneng, lamun bener ngareneng bapak jeung kuring awakna jeung hatena moal pernah aya kagorengan poe isuk, tapi lamun ngareneng awakna teu ngareneng hatena, bandungan isuk bakal jadi gosip kuring. Yah, ustad kitu tah si eta nu goreng hatena. Ye ari heueuh atuh. Jelema teh bisa diterka nyaan ya. Mata kelapan subhana teh lain enteng, abot berat kudu mersihan hate teh maruk enteng hese. Kunaon nu dipilih ku Allah masjid, sabab masjid tempatna kahirupan Nabi Muhammad. Betah kana di jero masjid Kangjeng Nabi katimang di bumina, urang mah betah kana di imah katimang di sadar we sararea teh. Sehingga cek Nabi teh Utsman, Abu Bakar nah hasipulan teu datang. Ya Rasul udur parna, kumaha sikap Nabi? Salat teh tong lila teuing urang ngalongokna udur. Bring ti masjid ngaleut kanu gering, ditanya sabaraha poe mani gering, 3 poe, geus ka dokter parantos sabaraha poe 3, geus beak sabaraha 300. Kumaha cek Nabi? Saha di antara urang nu boga duit leuwih? Cek Utsman, abdi ya Rasul, sok bikeun kanu keur gering. Urang omean ieu hatena keur mah gering, kata mah rabeng nu nagih. Atuh isukna teh innalillahi eta.
Di mana maneh bisa ka dokter meunang nganyuk, di mana nganyukna di tatangga geruan, tatangga maneh geruan, di geruan yeuh kami mang mayarkeun jamaah masjid mayar hutang nu gering, jamaah masjid ngajamin nu gering, isukna nu gering ngomongkeun akhlak nabi, masjid sa RT bereng ka masjid, artina masjid pikabitaeun ku akhlakna nabi. Kunaon ayeuna jelema armung ka masjid bisa jadi urang di masjid teu pikabitaeun batur. Wayahna ieu wayahna cicing ari heueuh dek pikabitaeun kumaha perbut usuli jeung teu usuli gelut, dek pikabitaeun kumaha 11 jeung 23 teu beres-beres, matak naon lamun silih ajenan batur 11 silahkan, urang 23 pek pigawe teu kudu ngareret ibadah batur, bapak dinilai Allah, kuring dinilai Allah, nah urang bakal nganilai batur ti iraha bapak jadi SK malaikat. Tapi bener ya, bener tuh bang. Peke lamun salah-salahkeun da urang mah rumasa jelema pira budak kieu atuh. Tapi kan bener Pak. Tuh, masjid ka masjid. Urang nempo nu gering kitu beh. Kieu ya urang mah nempo nu gering teh. Bejana gering, heeh. Sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter? Geus. Beak sabaraha? 300. Kumaha ceuk urang? Sing kuat, sing sabar. Yuk assalamualaikum. Kumaha ceuk si itu ngadoa kitu mah aing ge bisa. Keur mah panyakitan parah, kata mah hutang nang welet. Nah da teh mah kersakeun cager si itu jetet urang. Si itu nempo bejana mah balik titeun urang gering. Heeh. Sabaraha poe? 3 poe. Beak ka dokter? Geus. Beak sabaraha? 300. Kumaha si ieu? Akur. Yuk assalamualaikum. Inilah umatna Nabi Muhammad seperti itu, berarti aya proses hirup Nabi teu katurutan ku urang. Bener. Ya, kudu saladar lah kabeh lah, da urang ge nya ge ceuk batur ustad anger urang ge kurang, Pak. Demi Allah. Mata kuring tarang ngewa kanu salah teu resep kana bener teh naon da urang ge omeaneun. Ya ari heueuh. Leres Bu. Daripada dituding batu mending aku sorangan. Daripada ngaku alus ternyata goreng nanaonan munafik hirup gitu. Tuh hiji tak kunaon dipilih masjid jeung masjid aya kaunggulan barokatun di kurilingan eta masjid aya tempat barokah. Heuh eta barokah teh lamun jelema nu ka masjid merhatikeun jelema di luar masjid.